manusia bakal mampu ngaliwatan ujian cobaan dina kahirupan alam dunia lamun boga keimanan anu alus, lamun boga katakwaan anu kuat. Imanna manusia mah teu angger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholli wa sallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Dulur baraya kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah tiasa tepang deui sareng simkuring di channel Kiai Kobong dina program ngabako atanapi ngabuburit bareng Kiai Kobong. Mudah-mudahan sadaya pamirsa dulur baraya Kiai Kobong aya dina ginanjar kawilujengan sapapaosna dipasihan kesehatan, kegiatan, keselamatan, keberkahan di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina ngabuburit bareng Kiai Kobong ayeuna singkuring bade mantunkeun salah sawios hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu didawuhkeun ka sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dawuh Rasul, ya Abu Dzar, jatili safinah fa innal bahra amin wa khudhi zada kamilan fa inna sabila ba'id wa khafifil himla fa inna amuda kaun wa akhlisil amala fa inna naqida qasiru. Dina hadis aya opat nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu didugikeun ka sahabat Abu Dzar anu jadi pelajaran ke urang sadaya anu insyaallah lamun ieu opat nasihat kurang dipegang atau jadi pegangan ke kehidupan, insyaallah nganter orang kana kebahagiaan, keselamatan di dunia wal akhirah. Kahiji nasihat Rasulullah eta jadi di safinah fa innal bahru amin. Kudu nganyar-nganyar kana parahu sabab lautan sakitu jero jeung lega. Naon anu dimaksud parahu jeung naon anu dimaksud ku lautan. Lautan teh dunia, sedangkan parahu teh iman. Sakumaha bidauh Luqman al-Hakim, ad-dunya bahrun wal imanu safinah. Dunia teh lautan, parahuna nya iman. Malahan Luqman al-Hakim lambihan bidauhna saenyana dunia lautan. Geus nyata loba jalma anu cilaka titeuleng tikelebuh di lautan. Maka solusi saur Luqman al-Hakim, faj'al safinataka fiha at-taqwallah wa haswahal iman bihi wa syira'aha at-tawakkalu 'ala Allah la'allaka tanju. Maka kusabab loba jalma nu cilaka di lautan, anjeun kudu ngajadikeun parahu anjeun kuat, parahu anjeun alus. Naon parahuna? Takwa ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimuatanana ku iman, layarna tawakal ka Allah Subhanahu wa ta'ala supaya anjeun bisa selamat. Nyebrang lautan, ngambah sagara, bisa selamat lamun parahuna hade, lamun parahuna ajeg jeung kuat. Naon sabab? Sabab di lautan bakal manggih aral rintangan, sabab di lautan urang bakal manggih cobaan jeung ujian, manggih kana batu karang, aya deui ombak, bahkan aya badai jeung sajabana. Lamun kapal minimal ajeg
minimal kuat, maka insya Allah bisa nyebrang lautan. Kalian bisa nepi karena tempat tujuan tur tak nepi na dina kayaan salam. Pon kitu deui kahirupan dunia. Kehidupan dunia anu fluktuasi, anu dinamis, anu kadang-kadang bisa diluhur, kadang dihandap, kadang senang, kadang sedih, kadang bunga, kadang susah. Berputarna roda kehidupan tuluy ditambah deui ku rupa-rupa ara rintangan dina hirup, rupa-rupa cobaan jeung ujian dina hirup. Manusia bakal mampu ngaliwatan ujian cobaan dina kehidupan alam dunia lamun boga keimanan anu alus, lamun boga katakwaan anu kuat. Imanna manusia mah teu angger. Kuatna iman teh minimal kudu aya tarekah. Sabab imanna manusia, imanna urang mah saur Rasul yazid wa yanqus. Kadang nambah, tapi kadang oge kurang. Kumaha situasi jigana iman urang lamun di masjid asakan iman teh, lamun di majlis ta'lim asa kuat iman, giliran balik mah ka imah atau di tempat pagawean komo lamun di tempat nongkrong iman teh asa ipis, komo lamun liwat anu geulis bari jeung herang bahenol panun teh teu leupas moro. Nauzubillahi min dzalik. Iman urang mah yazid wa yanqus. Yazid bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman nambah taat ke Allah Subhanahu wa taala. Kajawab di dia carana naikeun iman, carana supaya iman beki kuat dicas. Namun cara HP teh cara ngecasna iman ku zikir ke Allah, ku zikir lisan, zikir badan, ku zikir hati. Di antarana ku salat. Salat mah aya zikir lisan babacaan, zikir badan ku gerakan rukun salat, zikir hatena ku khusyuk dina salat. Ku seringna salat, ningkatkan ibadah, boh ibadah salat anu wajibna pon kitu sunnah. Sokomo ayeuna dina bulan Ramadan aya salat sunnah tarawih, salat sunnah witir, ungina urang gugah samemeh saur salat tahajud, salat hajat ing sajaban atuh siangna memeh zuhur urang ngalaksanakeun salat duha jeung sajaban. Bahkan ganjaran salat sunnah dina Ramadan mapan satarap sareng ganjaran anu wajib anu dilaksanakeun di luar bulan Ramadan. Tingkatkan keimanan supaya parahu urang kuat, supaya parahu urang bisa ngaliwatan kehidupan alam dunia ieu dugi kana di tempat nepi kana tempat anu dituju ridona Allah Subhanahu wa taala. Hijita. Nu kadua nasihat Rasul wa khudhil zada kamilan fa inna sabila ba'id. So Rasul kudu ngalobakeun bakal sabab jalan teh jauh. Jalan naon dimaksud loba? Jalan dina kahirupan dunia itu jalan jauh. Jalan menuju ke Allah jauh. Maka perlu bekal. Jalan balik ke Allah jauh. Perlu bekal. Sabab awal akhir manusia mah geus pasti bakal balik. Bakal balik ke tempat mulih kajati mulang ke asal disebut. Da hakikatna urang di alam dunia teh keur ngumbara. Ngaran-ngaran keur ngumbara pasti dina akhirna bakal balik. Tah balik teh ulah asal balik. Kudu boga bekal. Sabab lamun urang balik teu boga bekal cilaka. Moal anjog, moal tepi karena tempat pangbalikan. Jadi urang kudu benar-benar nyiapkeun bekal keur balik ke Allah Subhanahu wa taala, keur menuju
ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nukatilu nasihat Rasul wa khafifil himla fa inna mudakaud. Hampangkeun momotan sabab tanjakan teh sakitu netekna. Nu dimaksud ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piceun momotan muatan atau tanggungan anu teu penting. Rek balik urang menuju ke Allah Subhanahu wa ta'ala, rek balik urang ka lembur matuh, lembur asli teh mulih ka jati mulang ka asal teh sok piceunan nu teu puguhna, piceunan bahkan anu teu pantes dibawa tong dibawa. Naon? Penyakit hate, dosa maksiat piceunan bersihan samemeh urang menuju pulang atau menuju balik ke Allah Subhanahu wa ta'ala geus dina kaayaan bersih, sehingga urang balik ke Allah dina kaayaan bunga, dina kaayaan anu sae husnul khatimah disebut. Piceunan nu teu bener nama cukup babakal mah pikeun balik naon dina agama, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kudu ngabekal anjeun, fa inna khairaz zadi taqwa, pang alus-alusna bakal mayani takwa. Balik deui kana tadi takwa. Nu kaopat wa akhlisil amala fa inna naqida basir. Ikhlaskeun amal sabab nu nyatet maha ningali. Di mana urang amal, di mana urang ibadah, dina hate karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas karena Allah, sabab al-ikhlasu ruhul amal. Al-ikhlas teh ruhna amal. Diganjar jeung henteu ibadah urang kumaha ikhlasna urang. Lamun urang ibadah karena Allah, insyaallah ibadah urang bakal kapetik hasilna, kaala buahna, malahan katiruk jeung pucuk-pucukna bagja jaga di poe akhir, bagja urang patepang sareng Allah Subhanahu wa ta'ala sabab urang ikhlas dina ibadah. Pang-pangna ayeuna dina bulan suci Ramadan, ikhlaskeun amal, bersihkeun amal tina penyakit-penyakit hate supaya atau malah mandar ibadah diterima ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sadaya amal ibadah urang dina bulan Ramadan khususna ditampi ku Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah ngajadikeun urang sadaya ti golongan jalmi-jalmi anu taqwa anu insyaallah kaing kabagjaan ti Allah Subhanahu wa ta'ala di dunya wal akhirah. Sakitu anu kapihatur, anu larasna eta dongkap ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, anu lepatna eta tina kabodohan diri pribadi singguring. Dipungkas wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.